Hirup lamun suuzon bae moal bener, ngerasa batur teh salah be di mata orang anu sing padahal mah pagaweana ucapan teh bener. Tah eta teh hirup teh ku loba-loba teuing ku suuzon. Kunaon hirup kana loba kana suuzon? Lantaran hatena teh masih keneh kotor. Dina kitab Risalatul Muawanah kieu wa ghayatu suuzoni bil muslimin ang ta'taqida su'a fi af'alihim wa aqwalihim allati zahiruhal khair. Puncak daripada zore hate urang ya, zore hate urang kasesama muslim teh bahwa urang nekadkeun pagawean si eta teh goreng, ucapan si eta teh teu bener, anu padahal mah allati zahiruhal khair, kanyataanna mah bagus. Urang dibere pamimpin nu begitu luar biasa, Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat nu sakitu hebatna. Angger loba jalma-jalma anu suujon, loba jalma-jalma anu hatena goreng kunaon lantaran kotor hatena teh, kotor hatena. Sakitu urang dibere pamimpin nu hebat doang Kang Deddy Mulyadi masih keneh bae loba nu suujon. Lu padahal Allah tudhiru al khair, kenyataan kabuktianana ucapanna bener, pagaweana hebat nu begitu luar biasa. Banyak aya pencitraan daek ngaluarkeun duit miliaran saha pajabat nu kos kitu. Pikir hate sia tah nu goreng, hate sia nu kotor nu kos kitu mah. Cenah nu ngomong nageh alim, nu ngomong nageh cenah ge jelema-jelema nu ngarti tokoh agama. Heuy, jelema alim teh lain nu boga hatena suujon ka batur lain. Tapi jelema alim teh cenah ge dina kitab Hilyatul Aulia, innamal alimul lati ya'riful khair fayattabi'uhu wa ya'riful syarra fayajtanibuhu. Jelema alim teh lamun nyana nyaho kana kahadean tilukeun. Lamun manehana nyaho bahwa eta teh kagorengan fayajtanibuhu, jauhan ta jelema alim lain hatena teh goreng beh ka pamimpin anu begitu luar biasa nu kanyataan samodel Kang Deddy Mulyadi. Hate sia teh kotor reget eta teh aya hasud anu kudu diubaharan. Ngaji sia kana Ihya Ulumuddin tapi teu dipake ku sia Ihya Ulumuddin.